Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu salisu ari bab anu katilu fil bahsi edan sapina maksanakeun naliti wasuali jeung nanyakeun wal hujumi jeung ngalakonen wal ihmali jeung ninggalkeun wa mazawan nya jeung pirang-pirang tempat sangkana ieu bahsi soal hujum ihmal. Ialam kudu nganyokeun anjeun anak ulaman kana saestuna. Kana saestuna saper-saper jama. Wadama anu majukeun teh nyuguhkeun. Wadama anu majukeun ieu man ilaika ka anjeun paaman kana kadaharan. Au hadiatan atawa kana hadiah. Au aronta atawa meuli anjeun antas karya kana yen meuli anjeun min huti men. Autan habba atawa nampak hibat nampak kamera atawa nampak hibat anjeun palaesa tah teu meunang laka eta pikeun anjeun naon antu patisa ya naliti anjeun anu tiato emen watas ala dina nyakeun anjeun watakula jeung ucap anjeun haza ari pa amen mimma eta tina sapana perkara la atahaqqu anu tengah nyatakeun kuring hilau kana halana ma pala akhudhu atuh moanyo kuat kuring kana soamen bal upati subalik sama kana liti kuring anu tina soamen walaisa jeung teu meunang laka eta pikeun anjeun aya deui naon antat ruka yang ninggalkeun anjeun albahsa kana naliti pata huza tuluy nyokot anjeun ulama kana sapol-sapol perkara la tataya kanu anu teu ngayakinkeun anjeun tahrimau kana haramna emeh. Balik sualu balik ari nanyakeun wajibun eta wajib marot anu dibalikan wa haramun jeung haram marot balikan wa mandubun marotan wa makruhun marotan. Kalau bunda tumis ingin tafsili tina ngawintikna ya soal marintina ya soal. Wa qaulu jari ucapan asyafi anu memuaskeun ati tina soal wa etare qaulu syafi anak mawin nata soali eta setelah tempat sangka nanyakeun mawaki uraibati eta pirang tempat tumibana mangmang wa man sa'uraibati jari tempat dijieuna mangmang wa masarwa jeung anu ngahudangkeun kana uraibah imma amrun eta perkara jasa Allahku anu cumante ieu amrun dia malik kana hartabana aw jasa Allahku atawa cumante ieu amrun biswahi dia malik ka jalma anu ngabogaan hartabana al-masaru ari anu ngaudangkeun awal paidi ahwalu maliki eta pirasang tingkana jalma anu ngamilik walau eta pikeun malik bil idopati kuri sarandekeun atawa dinisbatkeun ila ma'rifatika kana nyawana anjeun salah satuan walid ari tilu pirang-pirang tingkah imma ayyakuna boyan kabuktian ieu malik majulan disamarkeun aw masbukan atau dimangmangkeun aw masbukan atau dimangmangkeun sahapi ieu malik aw makluman atau ditanyakeun dinawi banin ku sawarna sangka ya sandu anu nyaranda ieu gon ila dilalatin kana nuduhkeun al-halatu ula ari singkang tadi ayakuna eta yang kabuktian malik majulan eta jam samarkeun wal majhulu jari jam samarkeun wa tari majul alladzi eta jama layasan daya mau eta saratana lazi naon qorinatun qorena tanda-tanda korena kadulu amuduhkeun ieu korena ala fasadi kana ruksakeun ieu lazi wal dhulmi jeung zalimna ieu lazi qaziyal ajnadi saperti pakaian pirang-pirang balan tentara walama jeung caya perkara ya dulu amuduhkeun ieu ma ala solahihi kana solehna ieu lazi Asyabi ahli tasawuf seperti pirang-pirang pakaian ahli tasawuf wa tijarati jeung ahli dagang wal yamin jeung ahli ilmu wa gueriha jeung sareng di ahli tasawuf dina alamat buktina pirang-pirang ciri
Faiza da kota tadi mana-mana asup anjeun Koreatan di kampung la ta'rifu anu teh nyaho anjeun kana ye Korea. Paro ayat tak tuli ningali anjeun rajulan kahiji laki la ta'rifu anu teh nyaho anjeun min hali tina tingkan rajul syai'an kana hiji perkara. Wala jeung teu aya ala ini era tabdiya rajul alamatun ari ciri tun sibu anu mantoskeun ieu alamat hukarajul ila ahli sholahin ka ahli sholeh au ahli pasarin atau ahli karusakan bahwa dari rajul majhulun eta jami samarkeun wa idza daqata jeung di mana-mana asup anjeun datang ka di negara boriban bari anu ngumbara pada kota jeung asup anjeun supan ka pasar wajan jeung mangian anjeun rajulan ka jalaki khobazan anu tukang nyieun roti au kosoban atau tukang jaga au garu atau salian si khobaz wala alamatan jeung saya ciri eta tadullu adukeun ieu alamat ala kauni kana kabuktianana rajulan murdian eta anu ngalakonan riba au qainan atawa jamu tidak walama jeung aya perkara jadullu adukeun ieu mah ala nafi kana teu ayana ieu kaunihi murdian awak rajul majhulun eta jam samarkeun wala yudro jeung teu dikanyaokeun naon halu tingkah rajul wala naqul jeung teu ngucap pura-pura tina wa bainau inna rajul maskukun eta dimangmangkeun saati rajul lianna syakar mang ibarat penjebasa ani tikodayani tina patekaran dua mutaqabilain anu palawanan duana lahuma anu eta pikeun ing kodayan sababani aya dua sabab mutaqabilaini anu palawanan duana wa akharu fuqa'i jeung ari kalobana pirang-pirang menipiki layur rikuna eta kemangian ieu akharu fuqa kabeh al-farqu kana bedana bainama antara perkara layudro anu teu dikanyokeun ieu mah wa bainama jeung antara perkara yasaku alilang mangkeun naon piri ieu mah Wakor arokta jeung etubus nyaho anjeun mimma tina perkara sabakon tina yemek nyaho anna warokana surah apik tarkuma eta ninggalkeun perkara layudro anu teu dikanyaokeun ieu mah. Qala ngadawu sayu sukup nu asbatin mundu salasina sanatan dina waktu 30 tahun mahaka sepati-pati ngarekeun fi qabidate kuring naon syai'un perkara illa taraftu ainiyatin kuring kana syai' wa takallama jeung satauran ngabahas wa takallama jeung satauran sajamatun jamalobat fi asyaqi a'mali dina pangleuwih beratna pirang-pirang amal faqul ucap jamaah kabeh wa ari ieu asyaqil a'mal al-wara'i etapi faqala katanya lahum isanum abis kinani faqala tuling ucap lahum ka jamaah kami saha Isan ibnu Abi Sinan Isan bin Abi Sinan Isan mah saya naon saipun hiji perkara mak saya naon saipun hiji perkara indi munguh kuring maka ya no seuni di perkara indi menguri ashara eta leuwih gampang mina waroi tibatan apik wa idza haka jeung seksaha lehisan eta man eta kuring maksudna teh leuwih gampang luati apik eta jamaah mah tadi berat kana waro Iza haka di mana-mana ngarepan ci sori teh teh kuring naon syai'un di perkara taroktu taninggalkeun kuring kana syai'. Pahaza syaratul wara'i. Pahaza ka ari taroktu syaratul wara'i eta syarat nafi. Wa inna manazkuru jeung pastina bakal nyaritakeun kuring al-ana yana hukmal zahiri kana hukuman zahir. Kana kudu kuling ngucap kuring. Hukmu hadhil halati ari hukuman ieu tingkah anna majula eta satuna jam disamarkeun in qaddama eta lamun
nyuguhkeun ieu majhul ilaika ka anjeun aman kana kadaharan au hamala atawa mawa ieu majhul ilaika ka anjeun hadiyatan kana hadiah au aronta atau maksud anjeun antas karya kana yang meuli anjeun ngindukan tina warungna majhul saean kana hiji perkara palaya zamuka ta temisi ka anjeun naon asu aluna nyakeun bal yadu balik tarik tangan ka kawatna majhul wa kaunu jeung kabuktina majhul musliman eta jang Islam dilalasan eta anu nuduhkeun dua dari dua eta anu nuduhkeun dua kapiatan anu nyukupan duana dia hujumi dina ngalakonan ala akli kana nyokotna ieu saean nyokotna saean atawa tadi naon amen hadiatan kitu ala ahli kana nyokotna saean walaisa jeung teu meunang laka eta pikeun anjeun naon antak kula yen ngucap anjeun apa lapan apa sadu apa sadu karuksakan wadul mujeng dolim golibun et ngalinding ala nasi ka jamaja padi tah ari ieu makolah atapi antak kula mangga makolah waswasun eta waswas wasuudan nin jeung goreng sangka biada muslimi ka ieu jeung Islam ya ini kalawan dakeni hada muslim wa inna ba'dhan ni jeung saetuna sapana sangka ismun eta dosa wa ada muslimu jeung ari ieu jeung Islam ya saetu eta ngaknya ada muslim bislami kusabab Islam ya ada muslim alaika mesti kanjeun ngahak ada muslim alaika mesti kanjeun ngahak Allah tusia kana yang teu ngagorengkeun anjeun abdonna kana sangka di kai hadal muslim fa in asa ta salamun ngagorengkeun anjeun abdonna kana sangka di kai hadal muslim si ain nagati hadal muslim di anaka karena setuna anjeun roa eta ningali anjeun fasadan kana karuksakan nyen gori Israel di hadal muslim pakon jana eta saetuna tuan tadi ngalakonan dosa apa jana tak tunatuan anjeun alika dalam muslim wa asim tak jeung dosa anjeun di kaya dalam muslim kelanya pararita nak dan berkontan nin bersyakin tina mang walau akhadha jela menyopot anjeun al malah kana harta bana lakana sayatin kabuktian naon kaunu kau buktian amal haroman eta pengaram masbukan obartina kana na ieu lakana kaunu haromen masbukan rinang nangkeun naon tihi menyopot anjeun kana harta bana lakana sayatin kabuktian naon kal mama haroman et haram masbukan rinang nangkeun naon tihi dina ieu kaunu haroman waya dulu jeung nuduhkeun alaihi kana ieu waya dulu jeung nuduhkeun alaihi kana ieu jawazi akhdil mal naon anak saya urang serakna lamu etanya urang saya anak sahabat kana saya sudah sahabat yanum dia wazawatin dina pirang-pirang sahabat kami wasmarin dina pirang-pirang lumakuna sahabat kami anu eta kabuktian ya sahabat kami dan siluna eta liren ya sahabat kami fil qura di pirang-pirang kampung wala yaruduna jeung teu nolak sahabat kabeh alkiro kana suguh tadi makuro pirang-pirang kampung wala yaruduna jeung teu nolak sahabat kami al-kiro kana suguh bayar kuluna dia asup sahabat kami al-jurada kapirang-pirang negara walayah tarizuna jeung pengariksa ia asam kami minal aswaki pirang-pirang pasar makana jeung kabuktian naon al-haramu perkan haram ayat dondai mawujudan tadi panggian sahabat kami wa manukila jeung peritukya anhum ti sahabat kami naon soaluna nyakeun illa an roibatin angin arah mangman idkana karena kabuktian kana salam layak lalu eta karena roskeun kana nabi an kulli ma kana perkara ieu malu ang dibawa ieu mah ilai ka kana nabi bahasa Allah balik kana roskeun kana nabi
di awali kudumi dina kawitan datang kanjeng Nabi ila menati ka Madinah. Naroskeun amma tina perkara yu malu anu dibawa ieu ma ilai ka kanjeng Nabi. As-sadaqatun am hadiyatun. As-sadaqatun eken mah ahwa sadaqatun am hadiyatun. As-sadaqatun nah eta sadaqah am hadiyatun atawa hadiah. Lianna korinat nahali karena setuna korinana tingkah tadulu tadukeun ieu korinat wahal bahwa itu wahiyat bahwa jadi korinat wahal duhulul muhajirina eta asubna sahabat menjadi kami alnyata kamidah wahum badari muhajirin kami fuqara'u eta perang fakir. Pagolaba kulingalin li ala dhani kana sangkaan naon annama saytuna perkara ieu malu anu dibawa ieu ma ilahin ka muhajirin kabeh bitori sadaqati eta ku perihal sadaqah. Tuma Islam wa mu'ti tuluy ari Islam na jalan mere wa yadu jeung tangan ka kaosna mu'ti la yadullani eta telukeun ieu Islam jeung yad Allah anau kana saytuna ngadama mu'ta perpalidikeun. Ala anaja mu'to lain saya kalian iya mu'to bisodakotin eta sodakah. Wakana jeung kabuktian kanjeng Nabi yudaan eta diundang ieu kanjeng Nabi ila diapati kana pirang-pirang subuh. Payo jibu tuluy nyubadanan kanjeng Nabi walayah alu jeung pinaroskeun kanjeng Nabi as-sadaqatun amla. As-sadaqatun eta sodaqah amla kalain. Idia adat tu karena hari adat majarot eta itu berjalan di adat ditasoduki karena nyodakohkeun dia pasti karena subuh. Walidzalika jeung karena itu da'atu ummu Sulaimin wa da'ahu al-qayyatu kama fil hadisi. Walidzalika jeung karena itu idia adatu majarot ditasodok di diapa da'atu ngundang ka kanjeng Nabi saha ummu Sulaim wadamu jeung ngundang ka kanjeng Nabi saha al-qayyatu tukang ngaput kama seperti perkara hadis allazi anu rawahu mariwayatkeun kana ilani hadis saha Anas bin Malikin baranu wa qaddama jeung nyuguhkeun ieu qayyat ilahi ka kanjeng Nabi to aman kana kadaharan ti anu eta ini to aman kormun ari buah waluh. Wadahu jeung ngundang ka kanjeng Nabi saha ar-rajul jalaki al-Farisiyu anu bangsa Paris. Pakola tuluy ngadawuh kanjeng Nabi alaihi salam. Ana kami wa Aisyah jeung Aisyah. Pakola mencap rajul. La henteu. Pakola tuluy ngadawuh kanjeng Nabi. Pala kamu anyu badanan kami eken mapala ujibu muatu lah hari tejeng Aisyah mah ikuring gua mah pala kamu anyu badan kami tumma kartu intisar tumma ajabahu tuluy nyubadanan kanjeng Nabi hukarojul ba'dahu dinasaba daitu kola la nukai kita pakola lah ba'du najentu kola la padahaba wa Aisyatu yatasawakon padahaba tuluy angkat independen padahaba tuluy angkat sahawa kanjeng Nabi wa Aisyatu jeung Siti Aisyah yatasawakon bari pairing-iring ieu Nabi jeung Aisyah pakoroba tuluy ngadeketkeun dan nyuguhkeun tuluy ngadeketkeun ya rajul ilahi makan ya Nabi Aisyah ihalatan kana gaji walam yun kuajeng seditukian naon asu alunanya genti syai'in dina hiji perkara mindalika tina itu ihalah tuluy deui mat tadi naon itu amen nya disuguhan tuangan anu aya waluhan
Ituang ku Kanjeng Nabi teu ditaroskeun. Aya rajul mah ieu mah nyuguhan gaji. Jangan roti teu ditaroskeun. Wasala jeung naroskeun saha Abu Bakrin ranu. Abdau ka abidna Abu Bakar. An kasbi tina kasabna abda. 5 karana perkara robahu anu ngamangmangkeun ieu eman. Uka Abu Bakar. 5 karana perkara robahu ngamangmangkeun ieu eman Abu Bakar. Min amri tina perkara ieu abda. Wasala jeung naroskeun saha Umaru anu allazi kajama sakohu anu mere nginum ieu lazi uka Umar min labani idlis pada fakti tina si susu kontak sodako kontak zakat. Id robang karena ngamangmangkeun ieu laban uka Umar. Wakana jeung kabuktian kalakunya tingkah ajabau eta ngaresepkeun ka Umar naon ta'mu rasana ieu laban. Walam yakun jeung teu kabuktian ieu Umar alama eta netepan kana perkara kana anu kabuktian ieu Umar ya lipuhu eta ngabiasakeun. Alama eta netepan kana perkara anu Umar ya lipuhu eta ngabiasakeun ieu Umar kana makul la marad zaman balikan. Wa hadhi asbabur rainati. Wahai sarang arya su'alat bagi mafhum tina sa'ala Abu Bakrin sa'ala Umaru. Wahai jere su'alat asbabur roibati eta marut bati. Roibati. Asbabur roibati eta pirang-pirang sabab nang. Wa kullu man dari sakul-sakul jama wajada anu mangyan ieu man diapatan kana subuh inda rajulin majhulin deket teu samarkeun lam yakun eta teu kabuktian ieu man asian eta maksiat bi ijabati ku nyubada man nyubadana kasa karojun ku imana man min gori tafsirin tina tawanaliti bala roa balik kalamun ningali ieu man dari zaman rajulin majwa tajam mulan kana dijindingan wa malan jeung harta banda karnoba walaisa teu meunang lau eta pikeun man non ayyakula yen ngucap ieu man al ngapahalu al halalu ari perkara anu halal azizun et langka wa dajri malan kasirun loba amin ayana tahti mana yang kami narima kumpulan nawan hadza ieu malan kasiron minal halal ikil halal kemana bal hadza tahsu balik tak ari ieu jalma nya karajulun majhul teh jani kalawan dapin hadza tahsu ya kamilu eta narima pantes naon ayakuna yen kabuktian hadza tahsu warisa eta nampa waris hadza tahsu malan kana harta banda awis tasamo atau ngesab ieu hadasa su kana mal ukana malan bahwa tari hadasa su ya ini kalawan datena hadasa su ya saiku etana ya hadasa su isa nabani kana ngaluskeun sangka di kaya hadasa su wazidu jeung nambahan kuring Allah hadza karena ia laoroat darihi wa akulu jeung ngucap kuring laeka teu meunang lau eta pikeun men naon ayas kalau yen nyanyakeun ieu manuka dasasu bal in kana balik lamun kabuktian ieu man ya tawarong eta gawe apik ieu men palayurnya sauna ngasupkeun men jawab pau kana beteungna men illa ma kana perkara jadi anu nyaho ieu men min ayana eta timana huwa ariya ma min ayana eta timana huwa ariya ma pada hasanun pada karya pala yudafiya hasanun eta alus bawahnya bahwa karya pala yudinya hasanun eta alus pala ya kalasop aku kudu ngalus ieu man pitarki yang ningakeun
Wa in kana jalamun kabuktian kalakuan jeung tingkah labudda eta mesti lahu pikeun men min akli tina daharna men itu bahasa apanya paya kuatah kudu ada ieu men di gue ritualin sekalawan nanyakeun ini soalu karena ari nanyakeun iza un eta milaraan nyarikeun iza un eta milaraan wa haku satin jeung ngaruksa tutup wa ihatun jeung ngaresahkeun hate jadi iza haramun eta haram bila syakin terlamang mah payin kuatah kalau mengucap anjir. Lalau buah-buah rojulin maju atau tinggal sahsu mangat. Lalau buah-buah rojulin maju ya layat ta'ala tak semenang silara. Ya rojulin maju. Pakulu pen gua dak. Pakulu tak mengucap kuri. Lalau buah-buah ya rojulin maju. Lalau buah-buah iya rojulin maju saya maju pakun sapuri lalau buah-buah iya rojulin maju ya ta'ala eta menang pilara iya rojulin maju panta tasalu panta tari anjeun tasalu eta nanyakeun anjeun hazaron karana tasalu eta nanyakeun anjeun hazaron karana ngariksa min la Allah tina la Allah la Allah ya ta'ala la Allah lain wanita telah mengalap cukup anjin pala Allah malah utah buah-buah harta bana rojulin majwa halalun et halal walaisa jeung teu naon al ismu dosa al mahduru au dipikarempan fi idai muslimin dina milaraan ka Islam bi aqalla et talawisa etik dina ismi tibatan dosa fi akli subhati anu teu ngadar subhat wal harami jeung ngadar perkangharan wal golibu jeung ari anu galib nulumrah ala nasi ka jama-jama al istinasu eta ngarasa resah teh ngarasa sebetah eta ngarasa resah ditapisi ku ditaliti walayas alu lahu ayas ala min goyarihi lahu ya walayadizu jeung teu meunang lahu pikeun si jalma naon ayat ala yang nanyakeun si jalma min warti dan si jalma min haitsu yadri huwa bi min haitsu tina tempat yadri anu nyaho saha huwa ieu goyar di kana haitsu di anna iza rasatuna milaraan fi zalika tu ayat ala aksaru erbah. Poin salah dia menanyakan ya si jama min hayatu ila tempat layari tanya usaha ya goyarihi dari tapi saya tapi ya salah isa atudanin ari goreng tersangka waktu sapin jeung ngaruksa tutup wapi dia tapi salah saja susun ari naliti wapi dia tapi salah tasabutun ari tumantel dia dibati kana ngupat wa lam yakun jeung sanajan teu kabuktian naon dari salah salah sorihan kana pertela wa kullu dalika jadi sakabena itu isa atudon hapus satrin tajasus tasabut dia gibah tasabut gibah manhiyun segah naon anu teu kullu dalik fi ayatin wahidatin ayatin sayyidi qala terusna dawuh sallallahu taala ijtanibu kudu ngajauhan aranjeun kabeh kasiron kana anu loba minadh-dhanni tina sangka inna ba'dadh-dhanni saya sangka ismun eta dosa eta mah nyarek goreng sangka wala tajassasu jeung ulah naliti aranjeun kabeh nyarek tajassus wala jantan jeung ulah ngupat ba'dukum sapalin aranjeun kabeh ba'dan deui nyarek ngupat wa kam zahilin jeung pirang-pirang jaman suhud jahilin anu bodoh yuhisu anu ngaresahkeun ieu zahid al-quluba kana pirang-pirang hati tafsir dan naliti wa yatakallamu jeung ngomong ieu syahid al-kalam al-khasana kana omongan anu kasar al-mu'ziya anu milaraan
Wa inna ma yuhsinu jeung pasti ngaluskeun naon al setan zalika kal tapis indau dengan zahid tolaban karana neangan atau karana nyupri li surati kana masur karana nyupri kana masur di akngaliku ngadahar perasaan walau kana jeung lamun kabuktian naon ba itu anu ngajurung ka zahid mahdon dini eta melesna agama kana piwungkueuna agama lakana yakin kabuktian naon kau pikiran zahid ala qabi muslimin kana Islam yen ayat ta'azza kana yen menang silara ieu qalbi muslim asadu eta leuwih banget min haupi tibatan sieuna zahid alabat ni kana beteungna zahid sieun aya kulau kana yen asup ana yebat nih naon mak perkara la yadri anu teu nyawi zahid wa huwa ghairu mu'afadin di malayadi wa huwa marari zahid ghairu mu'afadin eta sekalian ditemuan mau disiksa ghairu mu'afadin eta sekalian disiksa di maksud sebab perkara la yadri anu teu nyawi zahid Islam yakun karena tekabuktian sama eta itu naon alamatun ciri tujibu anu ngamiskikeun ieu alamat al-ijtinaba kana ngajauhan. Pal ya'lam atuh kudu nganyahokeun isi jame pal ya'lam anu nya jame anna tariqa warahi kana satuna apik atarku eta ninggalkeun duna tajasusi lain nalungtik atau analitik duna tajasusi lain analitik. Wa dalamnya pun jeung di mana-mana teu aya naon buddun kasugihan minal akli tina ngadahar teu aya kasugihan tina ngadahar mah jadi butuh aya ngadahar pal warau tari apik al aklu eta ngadahar wa insanu dhanni jeung ngaluskeun sangka hadza wa al mahluku minas sahabati royanum hadza arya insanudban wa etrihanda al makhluku eta nu diadatkeun atau dibiasakeun minas sahabati di sahabat royanum Waman jeung saja zada anu nambahan si man alaihim kasahabat kabeh fil warohi dina apik ya teh pahuwa kumaha wa pahuwa tah ari ieu man waman zada alaihim fil pahuwa ari man dolun eta jam sasar mub tadi unsur anu gawe bid'ah walaisa jeung teu ulah jeung teu ieu man imutabain tadi turut falayablugo ahadun mudda ahadihim wala nasipahu walau anfaqo ma fil ardi jami'an falayablugo tamwa tepi saari jama mudda ahadihim kana sa'mud salah saja sahabat kabeh wala nasipau jeung kana setengah anak muda walau anfaqo jeung sanajan anapakakeun ieu ahade ma kana perkara fil ardi anu teu di bumi jami'an bari sakabehna maksudna mah si ahade mua tepi kana ta'mud anu dituang ku para sahabat ya. Mua tepi kana satengahna sanajan eta had nganapakahkeun ma fil ardi perban di bumi
dipapakaskeun mapil arabi teh moal tepi kana samud. Kaya kumaha waqad akala. Dengan kunuang saha rasul wa unaidi. Saha Rasulullah SAW amat bariro sana satuangan ni bariro. Kana kadaran ni bariro. Pakila tuluy diucapkeun da bariro na juga aya. Hanya Nabi sumping ka bariro na juga aya tuangan kut kanjeng Nabi dituang we. Pakila diucapkeun naon innahu lapan innahu ayat seorang sahabat menaruh sakanya Nabi. Innahu sayatuna nunya mengadauhnya. Diucapkeun naon innahu lapan innahu. Innahu sayatuna ta'am shadaqatun eta sedekah. Gusti Nabi eta tuangan teh sedekah jasa. Faqala tuluy ngadauh Rasulullah wa ari ta'am laha pikeun bariro sodakotun eta sodako walana macam bahwa walana jeung pikeun kami hadiatun eta hadiah walam yasa jeung teu naroskeun kanjeng Nabi aniamut walam yasa jeung teu naroskeun kanjeng Nabi ieu teh anisnya na etiap anis Walam yasa jeung teu naroskeun kanjeng Nabi ani mutasaddiqi tidak anu nyadakokeun alaya ka bariro. Anu nyadakokeun na. Pakana atuh kabuktian saha al mutasaddiqu jeung nyadakokeun majulan eta disamarkeun indau mungguhkan jeung Nabi. Walam yamtani jeung teu narima kasadah kanjeng Nabi. Yang kajigah tidak tuang. Al-halatu salisat saniyatu ari tingkah anu kadua ayakuna eta yen kabuktian ieu malik tadi entos tingkah nu kaiji ayakuna majuhulan ayakuna eta yen kamu ieu malik maskukan edri mangkeun sadipir ieu malik disababi ilalatin ku sabab anu duhkeun daleta aurosat anu ngawaris anu dimulkeun ieu dilalah roibatan kana mangmang panalkur atuh kudu nyaritakeun kuring surata roibatin kana gambaran mangmang tumma hukmah tuluy kana hukumna roibah amma suratul roibati anapun ari gambaran mangmang pahuwa tah etari suratul raibah antadullahu eta yanuduhkeun kamalik ala tahrimi kana haramna perkara sia di atas malik naon bilalatun angduhkeun imma min khilafati boh tina kajadian Allah tadi pastur tubuh imma min khilafati boh tina kajadian awak dari malik au min zihi atawa tina Al-Minzi atau tina pakaian malik apa itu? Al-Minzi atau tina pakaian malik wasiadi jeung sejenisna pirang-pirang malik. Al-Minzi atau tina pirang malik wa pengucapan malik. Amal khilqatu anapun ari kajadian awak tiba bi ayyakuna tah eta kurekan yen kabuktian ye malik ala khilqati atrofi penetepan karena kejadian awakna pirang-pirang orang Turki wal bawadi jeung pirang-pirang orang kampung wal ma'rufina jeung jamu kanyokeun kami judul ku zalim qad isfariki jeung abega di jalan wa yakuna jeung kabuktian ye malik yatapkeun kana ayakuna tadi ye malik tawilat syaribi adu panjang kumisna wa ayakuna jeung kabuktian naon asaru rambut mufarraqan dipisahkeun tadi belah mufarraqan eta dibelah ala rasul nurin sirahna malik ala da di ahli fasadi netepan kana kalakuan ahli karuksakan wa amat siabu jeung anapun ari pirang-pirang pakaian fal kubau tah eta jubah
Jubah itu mah harita meker dipakai ahli fasad. Wal kolan suatu jeung kopea waziyu ahli dulmi jeung pakaian ahli dolim wal fasadi jeung ahli karusakan dina ajnadi si pirang-pirang beladentara wagorin jeung ajnadi kabeh pamapi lu jeung anapun ari pagawean wapi kaulu jeung ucapan terus teu pahuma bahwa sah eta pi'lu kaum ayu sahada eta yang ditingali min huti malik naon al ikdamu maju tengah lakonan alama kana perkara layahilu anu segala ieu mah paina zalika karena saya itu ikdam alama layahilu ya dulu eta dukeun ieu zalik benar paina itu ikdam alama ilu ya dulu eta dukeun ieu zalik ala anau kana saytuna malik ya tasnalu eta gagampangan ieu malik aya deui fil malik dina harta banda wa yahulu jeung nyokot ieu malik makana perkara la yahilu anu teu halal ieu mah Pahazi tarikhil ilah khilqo ziyyi yaben pahazi tarikhil ilah mawa bi urwaibati eta pirang-pirang tempat namangan. Faiza roda tadi mana-mana ngamak suri istijama ayat karya karya mali istijama min nyetiada si pantari malik sayan kain perkara au ya'khudha atau nyopot istijama min hu ti mithli hadza hadiatan kan hadiah au yujibahu atau nyubaranan istijama hukam mithli hadza ila biapatin kana subuh wa huwa baraya mithli hadza goribun etan ngumbara majhulun usamarkeun indah munggu si jama lam yazhar henteu pertela au ka si jama min uti mithli hadza naw illa hadi alamatu an ieu pirang-pirang ciri payah samelu tanarima pantos naon ayu kola yang diucapkeun naon ayat lapan ayat ari tangan kakawasaan kadulu eta dukeun ieu yad alamati kana milik wa hadi dilalatu jeung ari ieu pirang-pirang dalil anu gede doipatun lemah pal isdamu tarik maju ngalakonan teh jaizun eta menang watar kude ari ninggalkeun minawaroni eta teh apik aya tameru dina pantos naon ayu kola yang diucapkeun naon inayanda saya kuna tangan kakawasaan dilalatun eta dalil doipatun lemah apa dikobala jeung ngabandingan kana ieu gade naon mituhadi berarti pantarna ieu pirang produkeun aurosat atau ngawaris ya dilalah koibatan kana mangan fal hujumu guairu zaizin fal hujumu tah ari ngalakonan guairu zaizin eta teu meunang wa huwa jariyah kamilu ayu qala nu kadua wa huwa yahtamilu ayu qala alladzi eta perkarana karu anu milik urang kana lagi wa nufti jeung fatwa urang cenah dihi punya lagi dikauli karena dauhan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam da ma yaribuka ila ma la yaribuka pagoiru tari bangirna ieu hadis nyata da ma yaribuka amrun eta marentah da wain kana jeung sanajan kabuktian ieu hadis ya tamilu eta narima pantes ieu hadis al istihbaba kana sunat dikauli kadawan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al ismu ari dosa izazul qulubi eta halangna pirang-pirang hate wa jeung ari ieu ya tamilu ayu qala nu kadua tadi kan wa ya tamilu ayu qala innayanda lahu eta pikeun haza waqun ari tumansab bila qalbina hate layun karu enter inkaran ieu haza wali anna nabiyya jeung karana satuna sallam ta'ala eta naroskeun kanjeng Nabi as-sadaqatun nah eta sadaqah waritoan toan am hadiyatun atau hadiah wasala dinaroskeun Abu Bakrin anu gula mau kabujang Abu Bakar wasala dinaroskeun sa Umar radhiyallahu wa kullu dalika jeung ari sakabeh itu sa'ala as-sadaqatun sa'ala Abu Bakrin sa'ala Umar karena eta kabuktian ieu kullu dalik di mawadinya roibati ada tempat namang
Karena eta kabuktian dia kullu dalik di maudi. Roibat eta ke tempat namang. Wa amru jeung ari ala waroinya. Wa in kana mumkinan walakin la yu'malu alaihi illa bi qiyasin hukmiyyin. Wa hamlihi jeung mantoskeunana jadi bihamlihi wa hamli jeung mantoskeunana kullu dalik ala waroi kana api wa in kana jeung sanajan kabuktian ya hamlihi ala waro mumkin eta kongan walakin la yuhmalu jeung tetapna teu dipantoskeun ieu kullu dalik alekana waro illa biqiyasin ain ku qiyas hukmi bangsa hukum. Wal kiasu jadi kias lain saya tanya ke ia kias ya sadu etanya kian ia kias ditahlili haza. Ayat lain saya tanya ke ia kias ya sadu etanya ia kias ditahlili haza karena halana. Tak inna dilalata. Yadi wal islami wa qad aradhatha hadil jalalatu aurasab roibatan wal qiyas lain saya tantu qiyas taru etanya qiyas bitahlil hadza kana ngahalakeun ieu ieu to'em Lain nak dilalata jadi karena terduh kena tangan kekawasaan wal islami jeung Islam, bukan Islam. Wa qad aradhatha bari esu malawanan kana ieu dilalatuyan naon hazihi dilalatu ieu pirang-pirang dukeun. Auratat eta ngawaris ieu dilalatuyan berarti napa inna dilalatayan. Aurasat etang awaris dilalatu yutuyan roebatan kana mang. Wa in taqobala jeung lamun palawanan. Wa in taqobala jeung lamun palawanan. Ieu dilalatuyan jeung ieu hazihi dilalah pal istilalu tah arif nyupri halal tinghalalkeun teh la mustanada eta teh tempat panyarandean eta kaupikeun istihlal wa innama la yutraku jeung pastina teu ditinggalkeun asma ulah jeung pastina teu ditinggalkeun naon hukmu di hukuman tangan kakawasan wa ititabi ishab disakin ku sababang manglayas tanidu anu teu nyarandeui sakin ila alamatin kana ciri kama iza wajada sapertieun di mana-mana mangyan urang sore alma kana cai mutangwayiron bari anu barobah wa tamala jeung narima pantos naon ayyakuna yen kabuktian ieu tagwayyur bitulia muksi eta ku sababila titing lain roaina talamun ningali urang sore dobiatan kana kidang balat ki ieu dobiati ieu maka Tumah tamala kulina ma pantas naon at enak kira macam koyuru. Tumah tamala kulina ma pantas naon at tagwayuru katanya. Barobah bihi kuye balat tarokna kaninggalkeun urang sore al istisaba kana istishab. Istishab wa za qaribun minhu.
Wahada sareng ari ieu kama idza wajadna al-ma'a mustaqirran wa tamala ay nukudin fa in ra'ayna dobyakan fal istihal lamas tanallah wa'adha ze ari taqobala palawanan dari dua koribun pedeket minhu tina ieu wajadna al-ma'a wajadna ma'a wah tamala tina contohna deket walakin baina hadhi dilalati jeung tapina tetap antara ieu pirang-pirang dalil nu tadi tapawutun ari beda-beda pain natulas sawaridi karena panjang pirang-pirang kumis wala besal kubasi jeung make jubah wahai atal ajnadi jeung tingkana pirang-pirang baladendara ya dulu etenukeun itulah sawarid ala zulmi kana ngadolim dia malik kana harta banda ama kaulu anapun ari ucapan wapi ujung panggawean amu kualipani anu nyelayaan dua anak lisar kana cara inta Allah ko inta Allah ko lamun cuman teh ieu kawajeng piklu di dunia malik kana ngazolim harta banda tepah umat ya teh anapun hari ucapan jeung pagawean menyulayaan kana cara lamun bae cuman teh nu harta banda pahuma ana kira mah kitu nya pawa tari kawa aja telu aya dondei kadi nada dari kawa itu aya dondei dalilun eta dalil zahirun anu tertela kama lao sami'ahi sapertian lamun nguping ieu si jalma kagoer ada mah goer teh jalma nu sejen kama lao sami'ahi sapertian lamun nguping si jalma kagoer ya muru marentah ya goer dia gosi kana ngagasan awil wal duami jeung zalim aw yaqidu atawa akan ieu goer akdar riba kalawan akar riba contohna eta nya nguping ti batur nguping ti batur kasih goer teh marentah naon agasan marentah zalim atau apa kuping si goer teh akar riba pama izara'ahu ta'anapun di mana-mana ningali ya si jalma pama izara'ahu ta'anapun ya si jalma buka goer kod satama etu nyarekan ieu goer ka salian ti jalma pi godobi dina benduna goer nu dipayun au atbaha atawa nurutkeun ieu goer dipayun nadrau kana panya goer imro'atan kajawe marot anu liwati imro'ah di kagoer goer dipayun pahazih dilalatu ta'ariya dari do'ifakun lemah pakam tasiran teramin insan tiji manusia ya taharraju anu ngarasa rosa yu insan pitolabia mali inaya harta banda walayak pasibu dan tengasan yu insan illal halalah anyi kana pertamalam wa ma'adzalika jeng sartana itu ya taharraju palayam liku tante mengpet ya insan nafsu kana nafsu na insan indah haidania bodobi dinalaika obahna bendu wasahwati jeung sahwat
Palyatanabah lihazat tapawuti. Palyatanabah atau kudu ingat isi jamak lihazat tapawuti karena ia beda-beda. Walayun kinu jeung sekongang naon ayud bato yen dipalenggeran naon hada ieu tapawut dihadin ku batasan. Palyatapi atau kudu menta fatwa sal abdu amna Allah bimis lidalika dina pantarna itu tapawut ko bau kana hatena abdu wa aqulu jeung ngucap kuring inna hadza saytuna ieu abdu in ro'ahu eta lamun ningali ieu abdu kana to'em min majhulin pi jamu sanarkeun palau saya tepikeun abdu hukmun ari hukum wa in ro'ahu lamun ningali abdu kana to'em mimman ti jalma aropahu anu nyawa ya abdu buka men nyawa nabi wariku apik pitoharoti wasolati wakiraati Qur'ani palau saya tepikeun abdu hukmun akharu ayu hukum anu sejen Iza tarodo di mana-mana palawanan naon adilalatani dari dua bukan dua dia indopati kudu sanamekeun ila malik kana harta banda wa tasafotota jeung silih gugurkeun ieu dilalatani wa ada ar-rajulu al-majhuli wa ada jeung jadi sajalati al-majhuli eta saperti samarekeun illa karena henteu naon ihdad dilalatani salah sajina dari dua tunasibu eta mantosan ieu ihdad dilalatani al-mala kana tabanna alama ala khususina tepan kana tantu pakan sa pirang-pirang min mutarijin tiga mengarasa dosa pieu manahar tabanna layat naroju teu ngarasa dosa yang mutahari ti guarina salian timah wakam jeung pirang-pirang min muhsinin tiga ma anu ngaluskeun li salat kana salat wa wudu jeung wudu wa qiraati jeung maca Quran wa yaqulu jeung dahar ieu muhsin min hayatu tina tempat yajil mangyan ieu muhsin di mana we mangyan pal hukmu tari hukum piaji mawaqi dina ieu pirang-pirang tempat tumiba ma eta perkara yang anu condong ilai kana ieu ma naon wa buhate fa inna hadza karna saya hukmu amrun eta perkara bayana abdi anu tap anda ami Allah wa bina Allah pala yab kudu atuh tejauh naon ayeuna to yen ditanteakeun ieu hukum disababin kana sabab hopiyin anu samar layat toliu anu teu ningali alaihi kana sabab saha illa huwa an ya abdu wa rabbul arbadi jeung anu mangaranan pirang-pirang makhluk Allah teh wa wa ya hukmu izazat ya qalbi eta hukumna hahalang hate tuma ya tanabah tuluy kudu ingat isi jama lidaki qatin kana masalah anu lemut ukhra anu sejen wa huwa itu wahya dan alirikan obarangan bahwa jari dakikoh uhro anak hazi dilalasa eta sayatuna iya dalil adukan yan bagi eta pantas naon antakuna yan kabuk haji dilalah biaya tuta dulu eta pusta kira dulu kenya haji dilalah ala anna aksaro malihi karena sayatuna kalau ban harta banda na ieu malik adalah aromun eta pertanaran biaya kuna kurekanian kabuktian ieu malik jundian eta bangsa bala tentara au amila sultanin atawa pegawai sultan au naihatan atawa awewe anu sasambat au mugon niatan atawa awe anu ngalagu karena hadilah takyan bagi antakun anak lain
fa indalla ala anna fi malihi haromen qalilan lam yakun as-su'alu wajiban bahkan as-su'alu minawaroj fa indalla salamun dukeun ieu dalil tadi mah hadis dilanasnya dalil mereka hadirat mangga ala anna fi malik kana saytuna era tabna harta malik haroman ayat perkara qalil saytik lam yakun ta kabuktian naon aswal nanyakeun wajib eta wajib bahkan balik ta kabuktian naon aswal nanyakeun minawaroi eta tina aktif al halatu salisatu ari tingkah nu katilu antakuna eta yen kabuktian naon al halatu tingkah maklumat tan eta kanyaokeun dina kubratin kusawarna nyaho waspada teh nyaho wa mumarosatin jeung ngabiasakeun biaya yujibu kusakira ngamistikeun naon dari itu halah donan kana nyangka kusakira ngamistikeun itu halah donan kana nyangka pihil mali dina halana hartabanna awtarini atau haramna mah mitlu ayu Eropa antara yang dikanyaokeun naon salahur rajuli saleh laki wa dianatu jeung beragama rajul wa adalatu jeung sifat kaya rajul tiga yang dohir wa juwiza jeung dimenangkeun naon ayakuna ieun kabuktian naon albatinu eta dohiri antara dikanyaokeun saleh laki beragamana salehna dia dohir secara rigidna rigidna majama soleh jama beragama jama adil wajuwiza jeung diwenangkeun naon ayakuna ieun kabuktian naon abatinu hate dilapi eta kana dohir pahahuna tah di dieu dina halatus salisah layajibu teu wajib naon asu aluna nyakeun walaya juzu jeung teu meunang ieu soal kama saperti perkara fil majhuli anu tep dijaun samarkeun fal aula atu anu utama al ikdamu eta maju menuju kana lakonan wal ikdamu jadi maju hauna ieu dina halatus salisah abadu eta leuwih jauh anis subhati tina subhat minal ikdami tibatan maju wa ikdamu hauna eta abdu ajmali na ikdami tibatan maju ala fa'amil majuli kana kadaran jauh samarkeun fa inna zalika ikdam ala fa'amil majul ba'idun eta jauh ania warohnya tina api wa ilam yakun jeung sanajan teu kabuktian ieu to'amna ieu to'amnya majul haroman eta terlarang wa ma aku to'ami ahli soleh jeung anapun ari ngadahar kadaharan ahli soleh pada bulan yaita eta kalakuan pirang-pirang nabi wal auliyai jeung pirang-pirang wali qala parantos ngadawa salam la taqul ulah ngadahar anjeun illa to'amat taqiyin aya kana kadaran takwa wala yaqul jeung ulah ngadahar pa maka kana kadaran anjeun saha illa taqiyun aya jan takwa pama iza ulima tanapun dimandikanyokeun bil kubrati ku waspada naon anaw saytuna malik jundiyun nu bangsa balad antara au mugannin atawa jam ngalagu au murbin atawa jam ngalakonan riba bila mana dikanyokeun si Malik jundi mugannin wasugnia jeung dialap sugih ania istidlali tinggal tina ngalap dalil alai kanjundi alap sugih naon dia hai ati tingkah jadi cukup ku tingkah wasakli jeung bentukna wasiabi jeung pirang-pirang pakaian pahahuna tahir di dieu ulima asu alu arinanyakeun wajibun eta wajib merata bermesti kama seperti perkara pimau binya roebati anu tepnya tempat namangna bal aolah
balik tarif soal dina ida ulima eta leuwih utama tibatan anu di mau diharwaibah. Jadi ustubnia ane istilah alai biayat cukup ku tingkah bentuk pakaian tekosi ngalap dalia cukup ku tingkah jeung bentuk lajanan katempok katingali jama goreng jama tukang nyanyi jama tukang riba tadinya masuana wajib al-masaru ari anu ngahudangkeun asbarwa ma eta perkara ya tanidu anu nyarande naon asaku mang penigi emek nyarande ila sababia malik kana sababna hartabana la fi halia maliki lainnya tingkahna jam ngamili ya ngabangkitkeun kana subhat anu nyarande karaguan dina eta subhat nyarande kana sababna hartabana lainna tingkahna malik wazalika jeung ari tumaya sanidu di ayah kalito eta kurekan yen narima campur naon alal perkara bil harami kana perkara contoh kama iza kuriha seperti yang di mana madi tenden pisukin di pasar naon ahmalun pirang-pirang babawaan atau muatan nangat minto amin tina kadaharan gusiban jasad ieu mal tenden di pasar babawaan tina jasad wasawa jeung meuli kana ieu ahmal talusuki ahli pasar palai satan tekalakuan jeung tingkah yajibu eta wajib alaman kajama yastari meuli ieu man titil sabadati itu negara wadalika suki jeung itu pasar naon ayat ala yang nanyakeun ieu man amma tina perkara yastarihi anu meuli ieu man kana ieu man teu wajib kajama anu meuli di eta negara, di eta pasar nanyakeun tina perkara nu dibeli. Illa aya ngaro anian pertela. Naon anna aksaroma sayakuna kolobana perkara fi aidihim anu tetna pirang-pirang tangan itu ahli sukabe haromun eta perkara haram. Terkecuali pertela kalau bahan harta benda di tangan teh haram. Inda zalika itu ayal haro jadi wajib naon as-su'alu nanyakeun Thailand yakun talamun teu kabuktian naon huwa ieu haram haram al aksaro eta leuwih loba patapisu tarinaliti minawaroni eta tidak api salesa jeung teu tapis diwajibin eta wajib wasukul kabiru jari pasar anu gede hukmu eta ari hukuman sukul kabir hukmu baladin eta seperti hukuman negara hukuman negara wadalilu jeung ari anu duhkeun ala anau kana setuna kalakuan jeung tingkah layan jibu eta teu wajib naon asu alun nanyakeun wataqisu jeung naliti izaka lam yakun di mana-mana teu kabuktian naon al aglabu anu leuwih ngalindih al haroma eta haram anna sahabata eta wadalilu khabar anna sahabata eta sahabat anu lam yamtaniu eta tere makasane sahabat kabeh minasiro itina meli minal aswaq ti pirang-pirang pasar wa pia bari eta ni aswaq darohim riba ari pirang-pirang dirham tina riba wa gulul wa ghanimati jeung nyedraan ghanimah wa bueruha jeung tadi darohim riba wakanu jeung kaum sahabat kabeh layas aluna eta teu nanyakeun karenanya dan ieu sahabat kabeh fikuli abdina saban-saban akan wa inna masualu jeung pasti dari nanyakeun nukila eta ditu soal
an ahadihim ti hiji jenayah sahabat kabeh kitu nage nadiron baru langka oge tiba di ahwal ina sapana pirang tingkah eta mah doa ti perorangan sahabat teu seueur kitu nage langka oge kitu nage tiba di ahwal teu di kuliah ahwal wahya jadi ba'di ahwal mahalur roibati jamak mahalur roibati eta pirang-pirang tempat namang pihak di dalika sasi dina hak itu jamak al muayyan sang suken wa kadzalika jeung saperti layas aluna fi kulli aqdin kanu kabuktian ieu sahabat kami yakuduna eta nyokot sahabat kami albuna iman kana pirang-pirang ghanimah minaku parisik berung kafir alladina kana jama-jama kanu kabuktian iladina kami korskot lalu eta sumerangan iladina kami al muslimina ajang sam kami warubama akhadhu jeung terkadang nyokot ieu kupar kabeh amwalahum kana pirang-pirang harta kana muslimin kabeh wahta malak jeung narima pantos naon ayakuna yen kabuktian pitir kalbana ini adalah sabia itu pirang-pirang ghanimah naon syai'un hiji perkara mimma tina sabana perkara akhadhu anu nyokot ieu kupar kabeh ukana emas ditokot mina muslimina dijam sam kabeh wadzalika irdu syekh layah ilu eta nyala naon agu nyokot kana syekh majanan bari bae-bae temake iwan layah ilu eta naon agu nyokot kana syekh majanan bari bae-bae dia ittifaqi kalau ittifaq para ulama bal yuradu balik tadi balikkeun ieu syekh ala sahibi ka jam ngabogaan syekh indah sapi munggu imam sabangullah wasai buja ari jam ngabogaan teh aola eta leuwih utama di kana ieu teh bisa mani kalawan harga jadi makan duit inda abi hanifah tak mungu abi hanifah rahimullah walam yun jeung teu ditukir qatu sama sakali naon asap itu naliti an ada teh Wakataba jeung nyuratan sang Umaru anu ila Adraibajana ka nagara Adraibajan. Innakum saytuna aranjeun kabeh di biladin tetep di pirang-pirang nagara tuh bau awalipun cip dina ieu bilad naon almayatatu bugang. Dua bugang ogena. Ya awas ya anjeun teh aya di nagara. Tadi dinya teh dipeuncis bugang oge. Dahayangan duit pangdur tak kudu pangdurunya pangduru atau kuningali aranjeun kabeh zakiyahu karena pepencitan jadi hayawan dipencit pangduru atau kuningali aranjeun kabeh zakiyahu karena hayawan au dipencitna ieu Adraibajan min mayyitatihi kira zakiyau kana hayawan dipencitna ieu Adraibajan min mayyiti tina anu bugang teh tina anu paehna ieu Adraibajan bugang teh adina ngidinan Umar isu ali dina nanyakeun wa amaro jeung marentah Umar di kana soal walam ya'mur jeung teu marentah ieu Umar disuali kana nanyakeun ani darohim tina pirang-pirang dirham allati anu lati darohim asmanuha eta pirang-pirang duit teh harga teh di duit allati anu lati darohim asmanuha eta pirang-pirang harga na ieu bilad li anna aksaro darohimihim karana saytuna kalobaan pirang-pirang dirham na ieu ahli bilad lam takun eta teu kabuktian ieu aksaru darohim asmana juludi eta pirang-pirang hargana pirang-pirang kulit
Pain kana jeung sanajan kabuktian naon hiya ieu julud aya don deui tubak eta dijual ieu julud. Wa karu juludi jeung ari koloban pirang-pirang kulit kana eta kabuktian julud kazalika eta seperti mayitah kulitnya ya tina bugang deui. Lain kana hayawan dipencit. Kazalika seperti mayitah. Wa kadzalika jeung nya kitu saperti kata Ba Umaru. Kata Ba Umaru qala ngadauh sa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Innakum saestuna aranjeun kabeh fi biladin eta tetep di pirang-pirang negara aksaru kosobiha anu ari kalolobaan bila-biladin eta di pirang-pirang negara aksaru kosobiha anu ari kalolobaan tukang menjagana ieu bilad al majusi eta kafir majusi asalna eta kafir majusi. Pangguru al-zakiyah mina mayatati. Pangguru atau kuningali aranjeun kabeh al-zakiyah kana hayawan dipencit mina mayatati tina bugang. Pafus to tah ditangtukeun bil aksari kanu leuwih loba. Ditangtukeun kaloba naon al-amru marentah bisualik kana nanyakeun. Walayat tabiu jeung moal narima persela naon maksudu hadza babi ari maksud penyebab illa bizikri suarin angku nyaritakeun pirang-pirang gambaran wa fardi masaila jeung nyerah-nyerahkeun pirang-pirang masalah ya suruh anu loba naon wukuha tumiba terjadi tumiba na ieu masa ieu fil adat dina pirang-pirang adat pa nu paridha atau kudu ngira-ngirakeun kuring kana ieu masa ieu masalatun sahun ari jama moal tangtukeun kolato eta nyampuran malau kana hartana sahun naon al haramu perkara haram. Contoh kolato mitlu ayyuba'a pantarna yang dijual seperti yang dijual ala dukanin ka warung naon to'amun mansubun au malun manhubun au malun arta banna manhubun anu digarong dirampong teh digarong wa mithlu ayakuna jeung pantarna yang kabuktian al qadi panghulu awir roisu atau kepala awir amilu atau pegawai awir pakyu atau ahli fikih allazi eta jame lahu anu eta terterdikeun lazi idrorun hari bayaran ala sultanin anu mistika sultan dolimin anu dolim itu ngawau walahu jeung eta tepikeun lazi aya dondei malun hari harta banda maurusun anu diwariskeun wadah konatun jeung pertanian au tijaratun atawa dagang. Ayeuna lamun qadi rois amia boga gaji lau idorun ala sultanin dolim boga dari harta bana warisan boga hasil tina pertanian atau hasil tina dagang kan campur aya haram jeung halalna arojulun rajulun yang diantapkeun kana qadi
pamitu ayakuna qadi eta alati aurajulun atawa kabuktian lalaki tajirun an dagang ya mereka mah wa mislu ayakuna rajulun tajirun yu amilu eta muamalah ya rajul di muamalatin ku pirang-pirang muamalah sensah wa yurbi jeung ngalakonan riba ya rajul edon deui dagang osok ngan ieu osok digarentenkeun ye urangnya nak contoh hiji nya pail kana salamun kabuktian naon al aksaru anu leuwih loba min mali harta banda na ieu qadi aurois au amnya au artinya mali harta qadi haroman eta terlarang aya juzu tah temeunah naon al aqlu ngadahar min dia pati tina subuhna qadi lamun kebanyakan harta banda qadi teh haram temeunah ngadaharna tina subuh wala jeung teu meunang wala qabuluhan yati jeung teu meunang narima kana hadiahna qadi wala shadaqatuhu jeung teu meunang narima kana sedekahna qadi illa ba'da tafsiri aina sabadana liti payen doharo tah lamun pertela taliti ya payen doharo tah lamun pertela naon anna mafuda saya sunatun sokot min wajin halalin eta tina jal halal pazaka tah ari doharo pazaka tah ari itu doharo eta zohir teh kumaha meunang dicokotna alam wa ila lamun teu doharo anna mahu dengan alit turika tadi tinggalkeun ieu makul tadi dicopot tadi mana tadi fa in kana al afkar min mali haroman ayeuna wa in kana tadi manu lobana naon haram wa in kana lamun kabuktian naon al haramu perkara anu haram haram aqalla eta leuwih saeutik wal ma'khudhu mustabihun wal ma'khudhu jeung ari percopot mustabihun eta saleru fahaza ari in kana haramu aqalla di mahallin nazari tetapnya tempatna bicara secara komentar li anau karena saya kuna in kana haramu aqalla alarut batin eta netepan kana hiji martabat bayana rutbah ini antarna martabat dua itu kodoyana karena nah hukuman urang teh geus hukuman teh diana pusat tuna kalakuan jeung tingkah lawis tabah eta lamun saliru naon zakiyatun hayawan odipeun cip saliru biasri mayitatin kana 10 pirang-pirang bangke atau bugan nah kumaha wajib wajib naon ijtinabul kulli ngajauhan kana sakabeh nah wa hadza yusbihuhu min wajhin wa hadza jeung ari ieu in kana haramu aqalla yusbihuhu eta nyaruaan ieu hadza kana itu lawis sabaha permasalahanana
Ada dia ingkana haram aqalla yuswa sayin wa anya dau kana islawi sama min wajhin tina jalan. Jangan dinaon min hayatu innama la rajuli wahidi. Tina sakira saestuna harta banda na lalaki saidi kalau mahsuri eta saperti ringkas. Lasiaman sumawana di dalam yakun di mana-mana. Lasiaman sumawana di dalam yakun di mana-mana kebuktian rajul wahid asiro amali loba harta banda na sahan loba harta banda nyit suwatani pantarna suwatan wa yuqalifu jeung yulayaan ieu in kana haramu aqalla kana lawis tabaha min wajin jalan. Jadi mayat satu karena dibugang yuk lamu tadi tanya ke naon wujuduha ayat nak ieu mayat ta ya dapat rita. Dikanya kena yakinan kalawan yakin. Wal haramu jeung ari perkara haram. Allazi anu qala tau nyampuran kana ieu lazi haram. Naon malu hartauna rajul ya kamilu eta narima pantos naon ayakuna yen kamu haram kharaja eta itu keluar ya haram perharam minjadis tina tangan rajul walaisa jeung teu haram maujudan et di pangyan kana barita titik wa in kana jeung lamun kabuktian naon amalu harta banda qalilan eta saeutik wong lima jadi kanyakeun Quran kalawan pasti naon anna haroma saya tuna perharam mau judina di pangyan pada parita bahwa arya in kana malu qalilan wa mas'alatu filatil mayatati jeung masalah narima sampurna bugan wahidun eta saidi eta mah kana amalu qalilan wa in katuro jeung lamun loba naon amalu harta banda wah tamala jeung nerima pantes naon ayakuna yen kabuktian naon al-haramu perkara haram guero maujudin eta salian maujud gaya dan daparita pada sahari in kasuro al-malu akhopu eta leuwih enteng min dalika tibatan itu in kana malu qalilan akhopu eta leuwih enteng min dalika kana itu in kana amalu qalilan wa yusbihu nyarwaan ieu wa yusbihunya entefu gitu yusbihu wa yusbihu jeung nyarwaan minawanya itilati bi ghairi mahsuri kama fil aswaqi wal bilad wa yusbihu jeung nyarwaan ieu mal min wajah ihtilati tina jalan narima campur nyarwaan di guari mahsurin kana saren ringkas sama seperti perkara pia aswak yang seperti pirang-pirang pasar wa biladi jeung di pirang-pirang negara walakinnahu sayyama tina pahaza ternyata pahaza aku min dalik lakinnahu agladu minhu walakinnahu jeung tatapina ieu walakinnahu jeung tatapina ieu in kasuro almalu aglazu eta leuwih berat minhu tibatan dalik anu dalik ternyata in kana almalu qalilan eta dalik
Lihtisasi karena narima tangtukna. Lihtisasi karena narima tangtukna ya mel bisa bin wahidin kajam saiki. Walai saput jeung teu dimangmangkeun. Walai saput jeung teu dimangmangkeun. Naon fi anna hujuma. Dina saestuna ngalakonan itu maksudnya nyokotnya. Ngalakonan alai kana ieu mah baidun eta anu jauh mina waro'i kin api jiddan kasidah. Walakin nadru fi kauni fiskon munakidun li adalati. Walakin nadru jeung tetap tidak ningali fi kauni kabuktian ya hujum fiskon eta fasik munakidun eta anu malawanan li adalati kana sifat keadilan. Wa hadza min hayatun naqwi ayadun gomidun. Wa hadza jari nadru fi kauni fiskon min hayatun naqli fina sekira kunik tukilan ayat dondoi gomidun ayatun samar li tajadu biya asyai karena siling tariknya pirang-pirang perkara diatapkan karena min hayatun naqli tadi wa min hayatun naqli fina sekira tukilan ayat dondoi gomidun ayatun samar di anama karena saytuna perkara yun kalu ang ditukia manis minia imtina itimit ngada di anama karena saya tuna perkara yun kalu ditukia nawan tihi ieme anis sahabat itu sahabat mina imtina buksina jadi bisa idah di anama karena saya tuna perkara yun kalu ditukia nawan tihi ieme ane sahabat bina intina buktina di maka tegah minimit niaga tina pantar yukmel wakaza jadinya kita seperti yu mayun kolu piani sahabat ane sabina ditabiin kabe yumkinu eta khobar li anna yumkinu eta kongang naon hamluman tusna yu mayun kolu alal warohi kana api wala yusadapu fi nasun ala tahrimi wala yusadapu jeung teu dipanggihan ti dina ieu ma yun qalu fihi naon nasun nas nomor 3 ala tahrimi kana haramna wa ma jeung ari perkara yun qalu anu ditukia ieu ma min ikdamin buktina maju ala akli kana dahar asli Abi Hurairah seperti ngadaharna Abdullah anu Muhammad Muawiyah kana kadar Muawiyah maka bagaimana wa ma yunqalu min ikdan ala asli in kudiro lamun dikira-kirakeun di jumlah tima ila jumlahan perkara tiadi anu tepna tangana Muawiyah naon haramun perkara haram padalika ta eta tumayun qalu urang aya dondai ya lagi ya milun teh ya kamilunya wa ma jeung ari perkara yun qatu fi yama mayun qatu min ilmu akli contoh akli in kudiro fi jumlah timani haramun itu mayun qalu ayat dondei yuhmalu eta dipanteskeun ieu mayun qalu yuhmalu eta dipanteskeun ieu mayun qalu ayakuna kana yen kabuktian naon ikdamu maju na ieu Abi Hurairah
ba'da tafsir di dari sabada itu wasibanati jadi ba'da sibanati wasibanati anak aina mah jeung nyupri perkela saestuna zatiana perkara ya quluhu aunwa ya lihurahu kama min wajin eta tina jalan bae menangkeun pal apalu atau di pirang-pirang pagawean fi hadza naymayun qalu do'ifud dilalati eta lemah duh kenana pamazahibul ulama jari mazhab ke pamilihna pamazahibul ulama jeung ari pirang-pirang pamilihna pirang-pirang ulama al mutakhid mutanri kabeh mutalifatun eta beda-beda hatta qala sehingga ngucap sabadum sapoina ieu ulama ieu mutakhirin lawatan lamun merek kapuring sasulton uraja syai'an kana di perkara lahot teh nyokot kuring kana syai' wator dua ibahati jeung ari ngalakukeun ibahah namunangkeun sanes nolaknya wator dua ibahati jeung ari ngalakukeun ibahah namunangkeun Tima eta tetep dina perkara ida kana dimana-mana kabuktian naon al-afsaru anu leuwih loba harta loba edonei haroman eta terharam mak lam yakrib sama satenya ho ye yaitu ibahana saya, ibahana ba'duhum. Watordu ibati, tapi ma idha kana mahmalam ya'rif sama satenya o isi jame, ayana ma'budi kana jatian abni sokot. Itu apa? Nu etat, nu halal kata nu haram nya, anu mati. Tapi wahsamalah dia nerima pantas naon ayakuna yang kemungkinan ia mahfud halalan etat perhalal. Wasadalah dengan lafdalia ya ba'duhum di ba'di salafi ku nyokotnya sapaliknya ulama salaf jawa izat salafini karena pirang-pirang paparin beda-bedaan karena pirang-pirang paparina pirang-pirang raja sama seperti perkara saya ini bakal datang iya mah tiba bayani amwali salafini di nabab mertelakeun pirang-pirang hal sana pirang-pirang raja Fa'amma idza kana tanapun di mana-mana kabuktian naon al-haramu perkara haram huwa sajasna haram al-aqalla eta misalik wa tamala dinerima pantas naon alayakuna yang kabuktian ieu haram mawjudan eta di pangeran bani paharita ieu harta bana teh sampuranya kata aya nu halal anu haramna ngam nu haramna leuwih saeutik oge pantas nu haramna teh geus teu aya Allah yang mawjudan lam yakun ta teu kabuktian naon al aslu ngadahar haroman eta haram wa in tahaqqaqo jeung lamun narima nyata naon wujudu ayana haram ti ari harita sama seperti perkara di masalah istibah zakiyati anu tetep ya masalah saliruna hayawan dipentit dia maya tapi kana bugan pahaza beri intahak koko mimma eta tina perkara la ari anu teh nyaho kuring mah kana perkara akulu anu ngucap kuring teh mah duka eta mah apa wa huwa minal mustabihati mutasyabihati wa huwa jadi intahaqqaqo wujuduhu biali minal mutasyabihati eta tina sapana pirang-pirang masalah anu saliru allatianu yatahayyaru bingung sal mukti fatwa penjelati li annaha mutaraddidun bayana musyabahati mahsuri wa ghairi mahsuri li annaha karena saya tunai masalah intahak pokok tadi masalah intahak pokok
mutaraddidatun nu bolak-balik bayana musabahatil mahsuri antarana silih sarua anak saliru teh antarana silih sarua anak perkau diringkas dibatasi wa goeria mahsuli jeung salian diringkas warodiatu jeung ari awewe anu disusuan idah sabahat eta di mana-mana saliru ya rodiah di Koreatin di kampung pihak anu eta nya Korea asaru niswatin ari 10 pirang tawe wajabat wajib naon al ijnabu ngajauhan ya tela ala soba wa in kanat nya ima wa in kanat nya ari awewe bila mana saliru aya di hiji kampung dia ka kampung 10 awe pajal ini wa in kanat jeung lamun kamu ya rodi dibadatin tetap di negara pihak anu eta ibadah asaratu alafin ari 10 pirang-pirang ribu awewe 10.000 awe lam yajib kan wajib ieu hiji tina wa bainahuma jeung eta tetep antarana ieu Korea jeung badah adadun ari pirang-pirang bilangan bilang awe walau suiatu jelamun ditanya kuring anha tina adad lakun tu tayakeun bukti kuring la ari eta teh nyaho kuring mak kana perkara aku anu ngucap kuring sia deui adad walakon tawakopa jeung yakin estu tawakuf memutuskeun menang hiji tina benteuna sah ulama pirang-pirang ulama di masailah dina pirang-pirang masalah dia anu ari ieu masail audohu eta leuwih pertelah min hazihi tibatan ieu masalah intahakoko Isuilah karena ditaruh saha Ahmad bin Hanbalin rahimahullah an rajulin ti jelasi Roma anu nenggor atau mana ya rajul soedan kana buborowan tawakoha tuluy tumiba ya soed ti milki guerda milik salian ti rajul ayakunu nah kabuktian naon aswair buborowan iromi eta pikeun jamu nenggor atau mana awali malik ya ardi atau pikeun jamu ngamilik tanah Pakola dua Ahmad la adri tenyaho kuring. Paruji'a tuluy dibalik kanaros ditaros deui segerangannya. Paruji'a tuluy dibalik kanaros ieu Ahmad. Di rajulin Roma. Ini masalah rajulun Roma. Marotin kalawan pirang-pirang balikan. Pakola tuluy ngarung Ahmad la adri tenyaho kuring. Duka jang Romi, duka jang Malik ya Ardi. Wa kafiron min dalika haqaynahu anis salafi fi kitabi'in. Wa kafiron jeung kanu loba jeung kana anu loba min dalika tina itu masail jeung kana anu loba tina itu masail haqaynahu geus nyaritakeun kuring kana kafir. Anis salaf ti ulama salaf dicaritakeun ti kitab yang mina kita bertanakeun nya palayaqto atuh kudu megatkeun saha al mufti jaman fatwa tom kana ngarep-ngarepna mufti ngarep-ngarep anda fi hukmi tina mangyan hukum mangyan hukum dan nyaho kana hukum fi jami'i suwarna sagala pirang-pirang gambaran
Wa qad ta'ala jeung naroskeun ibna maf'ul dipayunkeun. Wa qad ta'ala jeung naroskeun ibna mubaraki ka ibnu mubarak. Saha sahibu babatul ibnu mubarak mina basrati ti nagara Basra naroskeun an muamalati tina muamalahna sahib kauman ka kaum yu'amiluna anu muamalah ieu kaum kami asfalatina ka perang-perang raja. Pakola tuluy ngadawu ibnu mubarak ilam yu'amilu lamun teu muamalah ieu kaum kami siwa sultani salian ti karaja palatu amilhum ta'ula muamalah anjeunhum ka kaum kami. Wa in amalu jalamun muamalah ieu kaum kami asultana karaja wa baru jeung ajeun sultan pahamilhum ta'kur muamalah anjeunhum ka kaum kami. Wa hadza jari qala illam yu'amilu nyata qawa ibnu mubarak. Wa hadza qala illam yu'amilu yadullu atdukeun hadza alal musamahati kana ngamurahkeun teu aqoli leuwih saeutik. Wa yatamina pantas naon al musamahatu ngamurahkeun teu aqli loba aya deui. Wal biya jumlati jumlahna kalam yun kuatan itu ki anis sahabat iki sahabat naon anaun sahabat kami kanu etan kabuktian sahabat kami ya juruna etan ninggalkeun sahabat kami bil kuliati kalawan sama sekali ninggalkeun muamalah tasobi kana muamalah tukang jagal wal khobazi jeung tukang roti wa tajri jeung jang dagang malah tajri litaati karena ngalakonan ieu kosob dan wahidan kana akad anu sahiji fasidan anu rusak au limu amalati sultani atau karena muamalah sultan memberikan wa takdiru dalika fihi bukdun wa takdiru dalika jeung ari ngira-ngirakeun itu muamalah sultan fihi eta tetep takdir bukdun ari saw wal masalatu jeung ari masalah muskilatun etnu samer fi nafsina jatina masalah lain kila kalau ucapkeun naon faqarrubiya diriwayatkeun an Ali bin Abi Thalib naon annau sayyiduna Ali rokoso eta ngamurahkeun ieu Ali fihi dina ieu dalik anu dalik ternyata muamalati sultan teh pada muamalati sultan langsung mana rokoso eta ngamurahkeun ieu Ali dina dalik wa qala jeung ada Ali kudu nyopot anjeun mah kana perkara yuti ka anu mere anjeun sa sultan raja dibikeun ku raja sok dapat baik nama yutika tanpa sinama sultan kakanjen mina halit tina perkara halal. Wama jeung ari perkara ya kudu anu nyopot ieu sultan. Wama jari perkara ya kudu nyopot ieu sultan. Mina halit buktina macam mamaksi ma ya kudu ngaitanya. Wama jari perkara ya kudu nyopot ieu sultan kana ieu mah mina buktina halal. Aktaru eta leuwih loba mina harami tibatan perharam. Wasuila jeung ditarosa Ibnu Mas'udin anu fi zalika dina itu. Pakola lahu kata itu. Maya khudu min halalin. Pakola tetap lahu kaidu Mas'ud sailu zamananya innali saya tun eta pikeun kuring jaron aya tetangga la a'lamu anu teu nyaho kuring kajaron illa khabisan angin kanu goreng yad'una ngundang ieu jarna ka urang saya awana taju atau mikabutu urang saya panas taslipu tuluy ngahutang asna pinyu beri hutang tuluy ngahutang urang suka jar. Pakola tulingan dau Ibnu Mas'ud.
Tidak ada asa di mana-mana ngundang ia jarak ka anjeun pajibu tah kudu nyubarana anjeun ka jar. Udah tajak di mana-mana mikabutu anjeun pas seliput tah kudu ngahutang anjeun ka jar. Fa innalaka al-mahnaka wa alai al-ma'samu. Fa inna laka karena saya sunah era tepikeun anjeun jadi manfaat juga anjeun. Karena saya tepikeun anjeun al-mahnaka aya kaenakan. Wa alai jeung eta madarat ka jar al-ismu al-ma'samu ardosa. Ajar min al-ma'samu ardosa. Wakta jeung fatwa Salman bimit niat dalika ku pantarna itu kola izada akah nyata kawa Ibnu Mas'ud mangga bimit ni dalika ku pantarna itu kola izada akah waqad alala jeung estu ngelatan saliyun tina ali bil katrati lobana perkara halal. Walala jengalatan sah Ibnu Mas'udin anhu di tariq isarati ku isarah dikarenakan di anna alaiku sayyiduna eta madarat ka jar al-ma'sama ya dosa li anna karena sayyiduna jar ya ripuhu eta nyaho ieu jar kana mas'ul sarana eta ngelata Ibnu Mas'ud ku jangan isarahna si jar boga dosa sabab jar mah apalun kana mahud di toko teh haram jar ya eta tanya jar kana mahud walaka jangan tepikeun anjeun al mahna wari kaenakan ai anta tegasna ari anjeun la ta'rifu eta teh nyaho anjeun kana mahud waruya diriwayatkeun naon anaus setuna kana panjang tingkah sekolah eta ngadawu panjelaki li maksudna Jumat uncan inna li setuna tepikeun kuring jaron aya tetangga ya kulu anu ngadahar ieu jar ariba kana riba paya una tuluy undang ieu jarna ka urang sadaya ila pamit kana darajar apana fihi nah tah datang urang sadaya ieu ka jar Paqal Ibnu Mas'ud naam benar waruya jeung diriwayatkeun bidzalika dina itu apana sisi an Ibnu Mas'ud bin Mas'ud naon riwayatun kasiratun mukhtalifatun wa qada jeung nyopot saha asatiyu wa malikun odema ya kala ala sama Jawa izza Jawa izal kulapai kana pirang-pirang paparina pirang-pirang khalifah wasalatini jeung pirang-pirang raja maafnya sarta nyaho di anau kana setuna kalakuan jeung tingkah kholaqo eta nyampuran malahum kana harta bana itu ulama kabeh naon al haramu terlarang karena eta Imam Syafi'i Imam Malik nyana kana pemberian ti ulama jeung raja padahal terang harta banda na eta ulama teh katampuran ku haram. Kuana. Oh, jadi itu sudahnya. Fa in kila. Faqadruya. Jawabna kuana kang ucap kuring. Amma anak pun ari perkara ruwiya anu riwayatkeun ieu mah an aliin di sina ali lanu faqad istarona eta itu matur min warohi tina abdi kana ali. Naon mah perkara ya dulu adukeun ieu mah ala khilaf dalika kana itu mah ruwiya. Paeun ali kana eta ali yang kanu eta dimaksud tidak ali min mali baitul mali tina harta banda baitul mal. Hatta jadi sehingga jual ali saya tahu kana pedang ali yang mayar. Walayakun jeung teu kabuktian au eta pikeun ali naon illa komisun wahidatun ain baju kurung saidi di waktu lagu dina waktu adus waktu mandi layak diri temangyan ieu ali weru kana salian si komis walah tu jeung teu kuring un tiru eta yen kana kuring anna ruhsatahu kana saestuna kamurahan tengah murah jenengan
anna rukhsah tau kana saytuna ngamurah jana alih sorihun etno pertela sia jawazina meneng pantari teh ayanya ruya an alir gata merokhoso fihi gitu bahkan ada alih teh kul mayu tika sultan wapilahu jeung saytuna pagawean alih atapkeun kana rukhsah tau mutamilun etni mapantos dia warohi kana api. Walakin nahu dia tapi nakalakuan genting. Lawas soha eta lamun sohe ieu lahu. Pamalu suatoni tari harta banda raja lahu eta pikeun hukmalu suaton hukmun akharu ari hukum sejen. Fa innahu karana malu suaton dihukmi kasrati ku hukuman lobakna ieu malu suatan ya kadu eta deukeut ieu malu suatan ieu taku eta dipiaskeun ieu malu suatan bima kana perkara pertabana layu saru anu teu diringkas ieu mah pasaya si jeung bakal datang naon bayanu zalika mertala itu hukmun akhar wa kaza jeung seperti fi'lahu fi'lu Syafi'i ari padamelan Imam Syafi'i wa Malikin jeung Imam Malik yang muta'alliqun ayat cumantel di Malik suwatani kana harta banda raja wa sayati jeung bakal datang na hukmu hukumna jeung Malik suwatani wa inna ma kalamuna jeung pastina ari ucapan urang karya maksudna pembahasan wa nama kalamuna jeung pas utawa karya fi ahadil khalqi seperti di dira makhluk wa amwalihim jeung napiran kana khalqi kabeh qoriban baru deket mina hasri tina karingkas ya sampai intilah wa ma qaulu bi mas'ulin janapun Ibnu Mas'ud anu pakilah ta eta diucapkeun naon innahu Innahu sayatuna naon innahu sayatuna qawa Ibnu Mas'ud inna mana qalau etak patenukir kan qawa Ibnu Mas'ud saha qawat atayni maka tayni wa inna qawat doi pula hibdi etan lemah apalanana lemah itu kekep otaknya wal masyhur jeung ari anu masyhur anhu Ibnu Mas'ud ma eta perkara dia dulu adukeun ieu masalah tawakuf subuh hati kana ngariksa terang-terang subat olah karena ngadau Ibnu Mas'ud la yakulana ulah musaf saestuna sahadukum panjen kabeh akhofu wajib lapan akhofu wajib akhofu sieun kuring wa arju jeung arep-arep kuring Paina halala karek dauhan Ibnu Mas'ud jana. Paina halal karena saya tuna perhalal bayinun perpelas. Wal haroma jeung saya tuna perharam bayinun perpelas. Wa bainahu dalika jeung etap antara itu halal jeung haram. Umurun ari pirang-pirang perkara mustabihatun pirang saliru. Pada atau kuningakeun anjeun mak kana perkara yari buka anu mamangkeun ieu mak ka anjeun ilama kana perkara dina kana perkara la yari buka anu mamangkeun ieu mak ka anjeun wa qala tingadaw Ibnu Mas'ud ijtanibu kudu ngajauhan aranjeun kabeh al-hikati kana pirang-pirang karepeng hate anu bareng karena pirang-pirang terpengasih. Tapi hak sa'el kabih hikakat al-ismu kadilasa.